Pamirsa kaum dangu sadaya, apiatur wilujeng patepang deui di Jomantara. Dina pedaran cerita Sunda, cerita Wadul, dina judul Si Koncleng, bagian anuka 28. Kumaha pamirsa, dina denget ieu dararamang, damang, syukur upami daramang mah, Mang Egi oge sapara kanca. Dina denget ieu mah aya dina sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng pamugi urang sadayana dipapareun kalancaran dina sagala urusan kitu nya mohon. Ka pamirsa sateacana Mang Medar pedaran carita Sundana tong hilap disuhunkeun dukungan ananya, subscribe sareng like-na, oke komentar-komentarna gitu tanya mohon. Kukituna tong nyang kolong ting kana waktos pedaran cerita Sunda, cerita Wadul dina judul Si Koncleng bagian anu ka-28 urang dimimitian. Bet nyurigakeun ye yeuh. Nah aya naon nya? Alah, ku dewek rek disampeurkeun anu leuwih deukeut sangkan kadengean naon anu diobrolkeun jeung katalingakeun naon anu dipilampah yeuh. Siga nama ieu anu aya di dieu aya limaan keun di deketan sia we hayang nyaho sia. Alah itu si Dudung jeung Mandor Nurman keur ngarobrol naon eta bari jeung naon anu dipilampah siglah rek didengekeun lah kuing sia. Kang Dudung, urang kuari leuwih laluasa jeung leuwih tumanina dina ngayakeun aksina. Tah, enya lah. Pastilah urang laluasa tumanina jeung moal dicuriga. Soalna naon? Anu kasebut pamalinganna teh tah si Samran geus katewak. Padahal anu maling mah anu babandung rarampok nama nya urang-urang keneh we kitu tah. Keun we lah si Samran urang parabkeun jadikeun tameng manehna. Bohongan manehna geus cucunga geus melanggar pelaturan ya. Eta tah ganjaran anak jelema anu bangklang mah. Geus ieu ulah khawatir lah. Ulah khawatir urang kacerek, ulah khawatir urang katohian. Sabab naon? Sakitana geus diringkukeun di ditu. Ya urang tinggal enjoy we, lain kitu batur-batur. Iyalah. Nya euy. Kan iya ya, juragan. Aya hiji batur urangnya anu siga teu panuju ya kana naon anu dipilampah ku urang. Ya. Kang Sakot. Allah. Sakot sahulu ieu piteskeun we lah beheungna naon hesena. Bila perlu piceun we ka laut pake para buaya atau para hiu keun teuing. Eueuh ieu horeng biang keladina ieu. Karunya teuing Kang Samran. Batur anu ngeunahna, batur anu makayana, Kang Samran anu dikakaya, Kang Samran anu disiksa. Telenges nya eun sia. Moal cicingeun ya aing ari kieu carana mah.
jelas-jelas ieu mah geus luar tina aturan ieu. Marenehna nu ngeunah-ngeunah Kang Samran anu disiksa, Kang Samran anu dikakaya, Kang Samran anu dipitnah. Nah, kabina-bina teuing ari jelema nya. Ari jelema masyarakat keun sia. Awas sia rasakeun ye wawal ti aing sia. Tah Iwari geus urang ieu mah siap-siap we lah. Barang nyaeta hasil enteh geus sabaraha ton tadi teh? Mun teu salah mah tadi ditimbang aya 4 ton. 4 ton. Nah nya kitu Kosim. Nya. Pan ieu jeung si Hanif. Yo. Jeung si Lamri yo. Nimangna oge. Nya 4 ton. Lain kitulah. Sanif. Nya. Apa go? Pan abdi ge nyaksian. Oh lah. Percayalah, percaya 4 ton ya. Wah lumayan ya urang. Urang bakal ngejo gede, bakal pesta. Sanajan we dunungan urang situan keur loba kapusing. Anakna teu cager-cager. Keun we lah eta mah urusan situan. Ya urusan situan ya urang-urang keun we lah. Jangan kieu yo Nurman. Ari kula mah asa bet ngalebarkeun euy. Maksudna ngalebarkeun kumaha ieu? Nya, kumaha lamun ieu sayembara kajodokeun si Nincu eta bisa cager. Pan hadiahna ge lumayan lah anu memuaskeun. Sing saha anu bisa nyageurkeun anakna cenah bakal dijadikeun minantu. Jeung ieu perkebunan baris diwariskeun kanu ngubaran teh. Lamun aya anu bisa nyageurkeun. Ta eta ulah ge sabenerna mah Kang Dudung. Kumaha lamun jelema anu bisa nyageurkeun terus ieu kebon diwariskeun kana ieu jelema anu bisa nyageurkeun teh jelema anu teu cocok jeung urang kumaha tah? Ta eta anu jadi pamikiran. Ih, hari kitu carana mah urang ge ulah cicingeun lah. Ulah cicingeun. Bila perlu podaran we lah jelemana kitu tah mah. Lah. Eta mah urusan aku mangke. Nu penting urang tingalikeun ulah saha anu bisa nyageurkeun jeung saha anu geus bisa ngawalagrikeun deui si Nincu. Ta eta Uluh. Berarti ieu anak situan keur teu cager dia teh cenah keur ngayakeun sayembara. Deuh. Nanggring naon nya? Cik. Ku aing rek didengekeun ye. Sugan we aya obrol-obrolan anu salanjutna ye maranehna ye. ngeun anu leuwih heran ye. Dewek mah ye Nurman. Nah kumaha Kang Dudung? Guru dewek anu sakitu kakoncarana pangabisana nya. Boh dina persilatanana, boh dina kabatinana teu mentis euy. Teu mampu nyageurkeun si Nincu. Bahkan meh we mbah guru anu nek kaala nyawa. Eta cenah aya makhluk jangkung badag anu nyicingan anak si Nincu. Uluh. Nya gue tanu ingin heran ge. Bahkan tadi beurang ge aya hiji dukun anu ngobaran meh we eta ge teu katulungan. Ngelepak tepuguh-puguh manehna sampai ngutakeun getih segala. Uluh. Berarti penyakitnya lain penyakit lutik-lutik euy, penyakit rawanya. Tapi keun we lah. Heula ananda mah ngeun ieu kumaha carana ieu?
Sangkan Kang Samran bisa keluar. Iya berarti mamalakna ya. Alah. Jeung deui aya kabar-kabar anu rada nyin belenak ya kana kula mah ye Kang Dudung. Ya, kabar belenak kumaha ya? Nanti kayak belenak segala. Ya cenah mah anu ngaran si Konceleng aya di dieu nyusulan si Samran. Konceleng? Nah konceleng anu basa dicegat ku urang. Nya eta. Wah. Penyakit gede yo. Ieu bahan jadi hahalang ka urang. Ih, kiraku amat kurang dek. Keok ku jelema saulu atuh. Jeung deui pangabisa Kang Dudung kan lumayan. Kira aku Kang Dudung rek keok ku nu ngaran si Konceleng. Bari jeung jelema petekel kitu. Leutik tamalah kamari mah ya pura-pura eleh we aja urang muru waktu. Nya lah. Iya penyakitnya ya. Ke kudu kumaha ya heulah. Ku aing rek digareuwah sia. Ieu aya batu sagede moncangkeun sia. Di baledogeun sia kuing ka baturna tuh. Teu nu mana ku dewek nu di arahnya. Ya itu tuh. Kana ngaran si saha teh nu eta. Si Kosim eun sia. Mah. Juragan. Aduh. Ay. Kunaon? Kosim. Nah, bet macuroto teu pupuguh. Bet ngaguak teu pupuguh ya naon? Ay, kunaon Kosim? Kunaon ya Kosim maneh? Mat jeruat jerewet. Badeng. Anu ngegelnya. Lain ya mah. Aya nu malang ya. Aduh. Kenapa? Tarang Kosim pun cunur ya. Aya nu malang. Nah sahanya. Wah. Siga nama ya di dieu. Aya nu ngintai ka urang ya. Nah sahanya nu geus malang ya, nu geus kabaledoga si Kosim. Lain meureunan bisi mapangpung ninggang. Pangpung kumaha ya Kang Dudung. Ieu mah ngabeletak ye sagede endog soang ye buncunur ye tarang ye. Waduh. Anu teu beres ye. Cik. Kang Dudung kumaha ye? Wah, nyalah. Coba pariksa di sekeliling ieu bisa aya nu aneh-aneh ye. Hiji tasya waing kena ye. Hiji deui sia kuing di arah ye. Aduh. Tolong. Juragan Mandor. Aduh. Oi. Kunaon deui maneh sanip? Bet guruwak-guruwak deui aya naon yuk? Aduh. Iya ya. Bati ceuli aya nu ngapaledog ya. Aduh, mending ngaguang kieu ya. Aduh. Tolong. Wah. Nya aya nu teu beres di dieu yeuh. Hai. Ulah sok buludak baledog kitu. Lamun wani kaluar sia. Hei. Ulah sok buludak baledog kitu heuh cucungik. Lamun wani tembongkeun wujud sia. Ulah sok susulumputan ulah sok sasamonian kitu. Lamun bener sia jantan, sia satria, ulah sok bubunian kitu keluar.
Dua sia tah koingkeun sia. Moal aing moal geura keluar tu maneun sia. Oi, keluar sia. Ulah sok ti jauh, ai puguh wani mah. Tembongkeun sia ka dieu. Ayo sing hareupan ieu si Dudung ye. Teu nyaho ya sia, si Dudung dedengkot jadung di dieu. Jago di dieu can anu ngelehkeun. Nah, sia kumaha wani nya. Horeng mah juragan ieu di dieu. Ampun teuing deuh. Nah, teu ngararopi. Lamun teu aya opieun cik da. Uing rek maser heula nya. Oi. Jelema gelo sugan. Ai pucenghil teh. Ujug-ujug nawaran ngopi. Kek. Cik teges-teges Kang Dudung. Saha eta? Wah, iyo sinu kasebut si koncleng iyo. Cing tegaskeun koncleng lain eta. Wah bener ya. Si koncleng ieu Kang Dudung. Hei, mana si koncleng teh lain? Ya, kalau tidak salah memang betul. Saya pun koncleng narik naon kitu. Rek ngopi dah. Tanapi rek si duru atuh hayu. Ai. Nek naon sia sulunga-sulungo ka dieu? Hah? Hayang modar. Leuh, nawaran modar segala euy. Juragan atuh kana sang tamu mantong kitu ah. Nah, nawaran modar mending kena nawaran dahar rek mah. Ai sia. Ari sia ka dieu sulunga-sulungo ludag leuleuh ka dieu rek naon. Lamun teu hayang modar. Ari koncleng mah teu saja-saja we kitu. Ngeun kabenaran we sedang lewat ka dieu aya nu keur kukumpulan di dieu ye. Nya atuh koncleng ge hoyong ikut nimbrung begitu. Tapi naha cara maneh anu teu sopan? Main buludag baledog sagala. Naon maksudna? Ya, teu aya maksudna naon. Nya keur hayang nyobaan we ngabaledog anu keur kukumpulan kitu. Cing orang mah pamaledog koncleng nya euy masih kene banter, masih kene tanggal gitu, masih kene mengena pada sasaran. Ulah sok loba cahak. Ari sia naon tujuan aya ka dieu nek naon? Lamun teu hayang modar mah meureun. Nek anterkeun nyawa ka dieu. Dain kitu juragan. Koncleng teu aya maksud. Teu aya maksud ka dieu nya koncleng mah. Lah. Ulah sok lugat ligut ka dieu ka ditu sia. Geus jelas sia nyieun kaonaran dieu. Nyieun keributan. Wah, iya mah geus ulah bisa di ingkeun deui jelema nu model kieu mah. Iya yang bahan jadi cucuk rungkang di dieu ye. Nah, sia ka dieu rek neangan si Samran. Geus eueuh Samran mah. Geus ditewak, geus disetorkeun ka ditu ka si tuan. Berarti yo sia ge hayang ditewak deui nya. Atupan koncleng mah ya lain pipitong, lain manu.
Lain monyetna rek ditewak di pupugu. Gue hari bisa newak mah mangga silahkan tewak saja. Namun memang tewak ke nama. Wah, Kang Dudung. Iya mau ulah di umbar lah ulah bating diajak ngomong model jelema model kieu mah. Nyilakakeun ieu ka urang ieu. Teu saja nyilakakeun ah. Memang ka dieu ge konceleng mah rek aya tanyakeuneun. Nya ari Kang Samran lain ce konceleng nah ka mana? Nah, sia teu boga jejebir kitu. Tadi keneh diomongkeun si Samran mah geus ditewak. Sabab di dieu ge ngariribet doang. Nyieun masalah. Ih, nah nya kitu. Wah, nah masalah naon? Ngatik nanya deui sia. Ai. Ulah hayang nyaho ka ditu nama nu penting nama. Yen si Samran eta di dieu panyakit. Jadi hahalang jadi reged karena perusahaan anu aya di dieu. Oh gitu. Hampura wae lamun memang lance konceleng aya salah. Hayang dihampura ku selain hampuraeun. Eueuh hampuraeun. Atuh panghampurakeun we lah eta masalah nu teu sapira kumaha. Geus ngarugikeun ka perusahaan. Teu aya hampuraeun. Moal dihampura sabab eta mah geus setimpal jeung perbuatan manehna. Sabab manehna geus melanggar pelaturan di dieu, geus teu taat kana pelaturan di dieu. Oh kitu. Heuglah ari kitu mah. Lamun memang eta geus teu bisa dihampura, teu aya hukum hampuraeunana. Teu naon-naon ari kitu mah. Soklah. Lamun memang bisa newak anak konceleng, sok ya. Konceleng tewak. Sakalian setorkeun anu ngaran konceleng ka Tuan Sangkur. Ayo geura sok. Moal ku konceleng moal di punduran. Moal di kaburan. Ayo geura. Sok. Ai. Bener-bener ieu sia. Geus hayang modar siga nama di dieu nya. Hari urusan modar mah eta mah tergantung yang di atas itu. Ai. Wah, Nurman, geus ulah diajak ngomong deui. Warah ya jelema kieu. Nyalah siga nama kudu diwara ya. Kurang ajar sia. Rasakan ya. Hop. Oi. Konceleng mah di dieu ye. Di dieu ye diburi ye. Diburieun maneh ye. Diburieun juragan mandorna bat surya ge soloyo gabelah dinya. Ai. Hop. Alah, punting. Eranya mana? Di dia ya konseleng di dia. Waduh, Kang Dudung, tangi nasi nungaran konseleng. Wah, mama dewek nu kena. Bodoh sia, yo. Sigana kudu ku si Dudung urusan kieu mah. Hop. Ya hop. Hop. Ya. Wah, tutunga sia. Nah, iga purung dewek ditajong sia. Urang ngajar sia. Tidak sengaja, Lur.
Nah, eta iga burung berhipunya siga belum dangder, siga belum sampai yang baru matang. Ay, kurang ngajar sia. Kurang ngajar sia. Nyaan ieu mah yo. Cek sahalalagaan. Ya memang nyaan. Koncleng. Eta can sapiraha. Rasakeun yeuh akibatna. Anu jelema anu cucungah mah. Sok atuh, sok. Yuh. Rasakeun yeuh. Hop. Hop. Ya hop. Ngap yeuh. Dada aing geus ditejeh. Ya ampun cing. Alah sia. Nah, gegedung di perkebunan cenah ngan sakitu tong epes meer atuh. Wah, Nurman, cik ulah cicingeun atuh. Wah kudu kumaha yeuh. Geus balad-balad. Kabeh ye koroyak hayu urang hurup ya. Bahaya ieu bahaya. Oi batur-batur. Siap. Siap. Hop. Geus hayu. Urang kerepuk anu ngaran Cikotleng. Ulah diengkeun. Ayo batur. Ayo siap. Oh, Hop. Ya hop. Hop. Ya hop. Hop. Ya. Hop. ya. Ya. Hop. Aduh, ampun. Aduh, sani panggas mundur aduh teu kuatnya. Aduh. Sani panggas ampun. Kunaon sia? Kunaon sia? Kunaon sia sanip? Aduh, pati ceria ditampiling. Aduh. Jangan menganggap enteng ya sama Koncleng mah. Ayo geura sia. Di dagoan mana deui sia ayo geura. Ayo sok geura ka dieu. Nah, bet lalawara teuing. Mana tukang gelut geura ka dieu. Waduh, kumaha ya urang geus kieu Nurman. Lain untupan ya. Wah, kudu kumaha urang. Wah, ieu mah kieu Kang Dudung. Saheulaanan urang kabur we heulaanan kabur. Moal ena diteruskeun ge. Mamala ya keur urang. Kabur. Kabur we heuleun. Ayolah urang kabur. Oi batur-batur mundur we kabur. Oh, kabur oi. Aya kabur oi. Ieu horeng ieu panyakitna. Karunya teuing Kang Samran. Kang Samran geus dituding maling sing horeng ieu penyakitna mah. Nah, manusia betarianeun teuing. Tapikeun we lah sabar we heulان Kang Samran. Koncleng moal cicingeun. Moal cicingeun pastilah Kang Samran baris bebas deui. Nu penting Kang Samran sabar we heulanan. Koncleng berusaha kage Kang. Keun geus kapanggih ku Koncleng panyakitna ieu. Pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Padaran cerita Sunda, cerita Wadul dina judul Si Koncleng. Bagian anu ke-28. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana. Sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana. Sakali deui Mang Egi nyuhunkeun dihapunten. Mang Egi saperkanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.